Usaha itu teh si Tandi itu tehnya yang si Cindi maknya selingkuh. Oh no. Tadi tuh kasih Nadia. Terus terbalik gue iya mah ikun lur kalian selfie bikin ku ayo bikin kasih Nadia. Benar ayo nama tinggal laporkan kasih Nadia. Ayo Nadia. Naon. Mau tuh kalau main naon? Orang tadi teh ngaliwat balik sekolah. Nangihan si Tandi jeung si Cindi keur bobogohan. Mana si Tandi mana teu apal? Si Cindi kelas urang? Serius? Di Marius? Keur naon? Keur bobogohan. Mana nah teras. Tinggal itu fotonya tuh. Tuh tinggal lihat. Dari si Cindi. Mana kesel ya si Cindi mana mah goreng patut dah. Mana jadi urang hayang ditina ngali buktina urang mah yang apa? Tuh. Lain hayang ka itu ditina ka mana? Urang mah yang ka ditu. Hayu, aya loba bukti mah, hayu. Hayu. Buat di mana? Hayu. Tuh. Tinggal ku anjeun tuh. Hayu. Apa maksudnya? Enak dia tadi, Bu. Sayo. Didinya saha? Jelas ke naon ieu maksudna? Atuh jeung selingkuh dah. Naon ieu mah keur baturan? Baturan naon? Kira aku mah baturan mau deket kieu. Saha maneh? Maneh saha? Maneh saha? Urang ka Bogona. Urang ge ka Bogona. Dengekeun. Lut. Urang di si Tanding geus 2 tahun. Geus lila. Ari maneh saha? Gelut. Maneh Gelut. Tiga bajin. Jelaskeun geura naon ieu maksudna? Cot ayeuna mah. Keur maneh geus dimulai ayeuna. Ulah ngotek deui ka urang. Jeung keur maneh urus eta. Sugana maneh teh bisa hubungannya si itu teh. Bisa saya nama putus. Ya, yang biasa enak lah tong mikir si Tandi, tong mikir lalaki, Fokus kan MBK. Kuliah mah, terus kayak nama tong mikir lalaki, fokus sekolah, nama. Mana terakhiran gitu, pasti udah mau bisa keulang deh, weh, tuh nama lagi kayak gini mah nyalam pergi sorangan lah. Kali orang salah, salah nuhun, terus nyadarkan orang.